Hah? Bisa tas di mana, Ket? Ngajain nyamperkan ka dieu kehead. Tah, cek bapak urang sih nanti tah ngored tah. Daek. Teu yang teuing ngored ka aing sama. Siang ngored ka di buruan ieu. Aing seorang pemuda kudu ngored. Nah, sia meni najis teuing pirang ngored, Ket. Najis kehead gengsi. Ih, teuing sia. Ingat, gengsi di masa muda akan mempersulitmu di masa tua. Dah ngomong naon sia. Sia mata percayaan ka aing, Ket. Percaya ka sia aing. Gak mau kepercayaan karena kata-kata aing. Ya. Pading. Ya, pangoredkeun aing tuh di handapna ka tonggo tuh. Wah, embung Bang capek. Sia kita ngored ge. Geus kumaha we tuh bisa. Di buruhan ieu. Mau itu purun, Pak. Sia ai ka aing cungur mamatahan. Ai sia na. Koren paisan ke dibere di buruhan ieu tuh. Heran aku ngored. Banget sia kitu. Oh, era we shit teh. Mah mata ngalebok era we mah. Oh, Ingat, gengsi di masa muda akan mempersulit sia di masa tua cungur. Banget sia lah. Mantap sia lah. Tunggu. Di sana Bang eueuh. dibelah di tuh heula meureun kehe da cek mana teh ngored. Ini ti isu. Tuh dari si Isal contoh kehe sia ulangan ulin we. Gengsi sia mah si Faisal mah daekan tuh kitu-kitu ge ngored di kebon. Bener gitu keur ngored. Nah bener keur ngored karunya pijak ke mana kita diminta duit 100.000 ek meuli ieu cenah ek meuli udud jeung kopi ek ngored di kebon. Guna mana? Dibelah di tu keneh meureun kehe. Emang sia ulin wae. Aing bebas ulin wae ge. Aing meni asa ngimpi, Bang. Ngadenge si Isal daekan ngored. Nah ngimpi kumaha ke da jalma masuk aya berubahna. Gua masih Faisal teh geus mikir manehna teh sakedeung deui boga anak. Heuh gitu pedah geus ek boga anak. Nya heueuh atuh meureun. Teu pati-pati hayang ngored. Faisal. Faisal. Bang, cenah keur ngored. Tapi kalau kamu molor. Ke geus meureun capeun ket kan geus adan. Geus burit. Faisal udang. Kumaha, Pak? Nah maneh kelak sare di dia tuh lain balik sama geus burit. Ai tadi maneh ngored di belah mana heula? Nah, da acan Pak ngored naga duh. Tundu teu kuat lieur. Berubah molor. Biasana molor di imah ayeuna molor di dieu. Bungut sia gitu kalau kasungar cengir goblok teh. Nah, siapan cenah kamu maneh tadi ngomong rek ngored. Duh, teu kuat Pak tundu pisan aduh peuting gadang. Tos main FF. Ari sia hanas ku aing geus di alam-alam. Berubah, Bang. Berubah. Jadi siluman tulak pantok. Banget sia kitu kehet lah kanyeun seurikeun. Cenah ek indah pada waktunya. Mana indah pada waktunya? Geus ka ditu ka dieu bebeakan. Ka ditu ka dieu bebeakan. Angger we mana lah. Indah pada waktunya. Odol lah. Oh, sabar atuh tinggal ikhtiar weng kayak geda aing geus waktuna mah. Bisa ieu. Indah kayak ge. Janu nembal eta euy. Nah, bisa lu ngomong. Nah, kemana bapak aing nanya nih? Nyawa atuh. Sal. Jeung sa maneh ka dieu? Pak. Lala teuing tuh. Tas ngilikan kebon kadu ka ditu tuh itu. Kabehna teh 10 hektar ka ditu. Uriling. 10 hektar. Geus di kaduan kabeh. Cing. Edan 10 hektar. Nih, 10 hektar. Heuh kopoe jeung maneh. Eta teh jeung maneh tah 10 hektar teh. Tah eta nu 10 hektar teh nu di dieu kop jeung maneh. Si Iksan mah nu dikawali. Sarua itu geus di pelakaduan. Maneh nu di dieu urus yang benar. Wah, jeung abi, Pak. 10 hektar. Heuh jeung maneh na jeung naon kolot mah da pasti jeung anak sagala ge. Heula bapak rek nempok kebon nu di ditu heula tuh. Kop eta mah nu 10 hektar mah jeung maneh. Lamun dijual bae, Pak. Hayang mobil.
Erek dijual, erek kukumaha ge kop da geus nu maneh. Alah, ding. Jadi CEO aing ding. Siang dadak beunghar goblok. 10 hektar eta lamun dijual sabaraha? Pakai meuli mobil, meuli imah ku Aing aing. kabagianan. Engke ku aing diberes ya motor listrik ket. Kira-kira sama motor listrik goblok. Asa nyebut teh kira-kira sakitu geus dibere ku aing. Atupan eta teh lega anjing 10 hektar teh. Geus engke gampang ket ku aing pangmulikeun ieu engke. Ya minimal atuh motor bener sih mah montong motor listrik. Heeh, gampang ding pokoknya mah aing keur bunga ieu. Jadi CEO ieu mah aing. Dadak beunghar maneh 10 sali. hektar dijual anjing sabaraha em teuing oding. Wah, teu kahitung sal. Aku kaya. Ye. Sia kaya-kaya naon cumur. Kebon aing 10 hektar nih. Kebun 10 hektar. Cek aing montong molor ti beurang geura. Meuli mobil ya. Meuli mobil beungeut sia hurung tah meuli mobil. Kebon bapak aing 10 Ya hektar. lombok goblok cau ya. Aduh, 10 hektar meuli mobil. Cek aing montong molor teuing geura. Cuma ai peuting si molor ai beurang molor wae. bapak aing keur kebon. Keur cai goblok. Kebon. Kebun saha? Kebun batur. Aduh. Anjing teh. Aing sebenarnya aing teh heueuh. Maya naon sia. Wah. Aduh, panah beak mang. Pangmokeun di bapak urang buru. Buru. Najan naon? Ngajeng naon-naon geuning. Jeung seburu. Tubuhan ya dia. Heeh, Tubuhan. seburu. Buru. Aing teh kenyorangan. Apa gitu euy? Buru. Yok, Mandeg. yo. Si Pai sampean duit cenah. Duit jeung naon aing mau duit ge hanteu. Aisyah, budak-budak teh. Si Paisa minta duit. Ah duit jeung naon budak aing teh mau duit kitu bejakeun. Siapa itu? Ke aing teh mau duit nah ka sawah mau duit sia mah. Nah, urang mah ya dengekeun pan urang dititah ku si Paisa. Ampun teh anu goblok. Ya, urang dititah ku si Paisa. Nya. Dititah minta duit. Sia mah aing mah teu mawa duit, ceuk aing teh ka sawah mah mawa duit atuh. Hah? Teu mawa duit budeg. Minta duit, yok. Nah wae atuh lilana teuing nya. Kalabur manten atuh laukna keneh. Wah, kae si budeg. Aing teu mawa duit budeg. Nah, ka sawah mawa duit sia mah. Aing mah teu apa, sabar-sabar nama. Jiga tanyakeun ke si Paisa. Aing teu mawa duit, cenah jeung naon siapa Faisal duit? Tah, Paisa lah. Naon, Pak? Nah, si budak cenah nyebutna teh cenah si Faisal minta duit. Minta duit pang mawakeun eupan ceuk teh keur nyorang di Tuh, 100.000 cenah. eupan kehet cenah lain duit. Duit goblok sia teh. Eupan bere geura duit. Eupan cenah jeung nguseup meureun tah ieu. Nomor mana, Pak? Sia nya kehet teh. Goblok. Anjing, Goblok sia mah tuh da. anjing. Goblok, maroyok. Sia lah. Anjing. Nyorang diri itu. Aduh, Mang, tulungan abi. Ka mana anjing maroyok sia ka mana? Goblok.